hanca urang ayeuna masih kalebet dina judul makhluk eta terbagi kana 3 golongan. Hiji disebutkan du'afa, lemah. Saeta awam anu ibadahna ibadah syariat tungkul teu make hakikat syariat teh wungkul, eta ngaranna awam. Ai awam teh tina awamun umumna manusia teh anu teu paham. Matak di manana awam teh kang bodo-bodo, amun hos kang pinter-pinter, pada awam umum ngan umumna jelema bodoh maka disebut we awam nu ibadahna syariat tungkul. Ajengan badag pasantren gede, santrina ge nepi ka ratusan ribuan santrina, ka santri aya 2.000, 3.000 nya, 4.000 santrinya. Resep ningali eta we nya, ningali keur salatna santri pan pada umumna make pakaian serba putih. Salat, Masya Allah, ngayapak bodas itunya ribuan jelema. Lamun eta kiai makena ibadahna deui rungkul, sanajan santrina ribuan tetep kiai awam nya. Kiai awam. Disebutkan bodoh ya bisa menurut muhakkikin banyak. Kiai awam karena kiai umum.